Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hayu orang lajeng gandhi hanca darasan orang sadayana kitab Akhlaqul Banin juz kedua bab ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Mazari naon yajibu eta wajib ieu mada alaika ka anjeun li jirani ka tatangga anjeun. Inna jirana ka sayaktosna tatangga anjeun teh yuhibbuna ka eta mika cinta itu jiron ka anjeun. Wa yuhibbuna sareng mika cinta itu jiron walidaika kadua kolot anjeun. Wa huma bari ari itu jiron ta aidon de yuhibbanihim. Wa huma sareng ari itu walidaika ta aidon de yuhibbanihim eta mika cinta itu walidaika jiron. Wa ya'murani ka sareng marentah itu walidaika ka anjeun bi mahabbatihim kana mika cinta ka jiron. Wal ihsani sareng gawe alus ilahim ka itu jiron. Liannahum karena sayaktosna itu jiron teh haqqan aya hak kabiron anu gede. Hatta jaa sehingga datang fil hadisi dina hadis naon ahsin lapad ahsin kudu gawe alas anjeun mujawarata man kana natanggaan jalma jawaro ka anu natanggaan itu man ka anjeun takun maka aya anjeun teh musliman eta jalma muslim. Wa fil hadisil akhara sareng eta tetep dina hadis sejen man ari lapad man ari saha kana aya itu man teh yu'minu eta iman itu man billahi ka Gusti Allah wal yaumil akhir sareng kana poe akhir pal yuhsin mangka kudu gawe alus itu man ila jarihi ka tatanggana man. Wa waroda sareng sumping aidon deui naon al-jironu ari tatangga salah satu eta aya 3 jarun hiji tatangga lahu eta tetep ka itu jar teh hakun wahidun ari hak anu sahiji. Wajarun sareng tatangga lahu eta tetep ka itu jarun teh hakoni ari 2 hak. Wajarun sareng tatangga lahu eta tetep ka itu jarun teh salah satu hukukin ari 3 pirang-pirang hak. Pal jaru mangka ari tatangga alladzi anu lahu eta tetep ka itu jar teh salah satu hukukin ari 3 pirang-pirang hak teh al jarul muslimu eta tatangga anu muslim durrahimi anu an kabarayaan. Falahu mangka tetep ka itu jarul muslim hakul jiwari ari hak natangga wa hakul islami sareng hak islam wa hakur rahimi sareng hak baraya. Wa ammal ladzi sareng anapun ari anu lahu eta tetep ka itu ladzi teh hakoni ari 2 hak fal jarul muslimu eta tatangga anu muslim lahu eta tetep kana itu jarul muslim teh hakul jiwari ari hak tatangga wa hakul islami sareng hakna islam wa amal ladzi sareng anapun ari anu alladzi eta tetep ka itu alladzi anu lahu eta tetep ka itu ladzi teh hakun wahidun ari hak anu sahiji fal jarul musyriku mangka eta tatangga anu musyrik lahu eta tetep ka itu jarul musyrik teh hakul jiwari ari hak tatangga. Wal jironu sareng ari tatangga teh yan pau eta mere mangfaat sahabadum sapalina itu jiron ba'dun ka sapalihna. Iza kana mangka di mana-mana aya salin sanu manusia teh muhtajan eta mika butuh masalah umpamana ila ba'dil adawati kana sapalih pirang-pirang parabot wal awani sareng pirang-pirang wadah. Fa innahu mangka sayaktosna itu ba'du teh yasta'iru eta nginjem itu ba'du zalika kana adawat min jironihi ti tatanggana itu ba'du. Wa yu'irunahu tuluy nginjemkeun itu ba'don hu ka itu ba'du iyahu kana zalik bi farahin kalawan senang wa sururin sareng kasenangan. Wa qad yastalifu sareng terkadang nginjem minhum ti itu ba'du aidon deui syai'an kana hiji perkara minadarrohimi tina pirang-pirang dirham wal atimati sareng katuangan. Wa hum ari itu ba'du teh aidon deui teh idahtaju di mana-mana mika butuh itu ba'du ilaiha kana itu darrohim yastalifunaha mangka nginjem itu ba'du kana darrohim minhu ti itu insan. Wa idza dakhala sareng di mana-mana asup baitahu ka imahna insan sasarikun maling aw waqa'ata wa tumiba fihi di itu
bait naon harikun kadulukan jaa mangka datang sajironuhu tetanggana itu insan liusaiduhu supaya nulungan itu jiron ka insan ala qabdis sariki kana newak maling wa itfain nari sareng mareman seuneu wa kadzalika sareng eta nya kitu deui daja di mana-mana datang insan min safarin tina nyanyabaan awulida atawa dilahirkeun lahu pikeun insan saum mauludun anu dilahirkan yati maka datang sajironuhu tetanggana itu insan ila baitihi ka imahna insan liusyarikuhu supaya ngarejengan itu jiron ka insan bisururihi dina kabungahan insan bizalika kana itu maulud wa idza maridha sareng di mana-mana teu damang itu insan hazinu mangka sedih itu jiron alaihi ka insan waja'u sareng datang itu jiron ila darihi ka imahna insan yasaluna naroskeun itu jiron an halihi tina tingkahna insan wa yad'una sareng ngadoakeun itu insan lahu pikeun wa yad'una sareng ngadoakeun itu jiron lahu pikeun insan bil afiati kana kasehatan kama saperti perkara annahu sayaktosna insan kama seperti perkara anahu sayaktosna kalakuan sareng tingkah idza mata di mana mata maut alaihi ka itu insan sah ahadu usratihi salah seorang keluargana insan atau datang itu jiron ila darihi ka imahna insan limusaadatihi pikeun nulungan insan wa ta'ziyatihi sareng takziah ka insan waliusya sareng mulasaraan itu jiron janajata mayyitihi kana janajah mayitna insan payajibu mangka wajib alika ka anjeun naon anta ta'addaba yen beradab anjeun ma'jironika sarta tetangga anjeun bi antabda'ahum kuyen ngamimitian anjeun ka itu jiron bisalami ku maca salam wa tabtasima sareng mesem anjeun amama wujuhihim di payuneun wajahna jiron watu sa'idahum sareng nulungan anjeun ka itu jiron ilah taju di mana-mana mega butuh itu jiron ila musaadatika kana bantuan anjeun wa tahzaro sareng kudu ngajauhan anjeun goyatal hadari kalawan banget na ngajauhan min adiyatihim tina nyeri jiron faidashtaroita mangka di mana-mana nginjem meuli anjeun pakihatan kana buah au ghairoha tawaliyana pakihah ahdi mangka kudu ngahadiahkeun anjeun lahu kana itu lahu ka itu jar min hatina itu pakihah pa ilam taf'a mangka lamun teu migawe anjeun pa adkhilha mangka kudu ngasupkeun anjeun kana itu pakihah baitaka ka imah anjeun teh siron barina susulumputan wala tughidhu ulah nyeun ambek anjeun ka kajar bihaku itu fakihah wala tu'dhihi sareng ulangannya nyeri anjeun ka jar bikutori kodrika ku kebul pasakan anjeun illa antagripa kecuali nyiuk anjeun lahu pikeun jar teh min hatina itu kutari kodrik kama seperti perkara fil hadis inu aya dina hadis wa fi sareng eta tetep dina itu hadis teh dunima henteu sama amanah henteu sampurna iman bika ma amanah henteu sampurna imana bika kuring saman jalma bata anu sare ieu man sab'ana bari sebeuh wajaruhu sareng adi tatanggana itu eman teh jaiun eta anu lapar ila jambihi di gigireun si eman bahwa bari ari itu eman teh ya'lamu eta nyaho itu si eman wa tahdaro sareng kudu ngajauhan anjeun aidon deui antu khosimahum kana maduan anjeun ka itu jar aw tatakabbaro atawa sombong anjeun alaihim ka itu jar bimalika kalawan harta anjeun aw mali abika atawa harta bapa anjeun aw tas khoro atawa ngahina anjeun minhum ti itu jar aw tarfa atawa narikeun anjeun sautaka kana suara anjeun waktu naumihim dina waktu sarena itu jar aw tarmi atawa nengor anjeun buyutahum kana pirang-pirang imahna jar wa tuwassihoha atawa ngotoran anjeun ka itu buyut aw tajassasa atawa naluntik anjeun alaihim ka insan alaihim ka itu jar minas sutuhiti pirang-pirang loteng aw min suku bil judroni atawa ti pirang-pirang liang
bilik awil abwabi atawa pirang-pirang panto. Qala ta'ala ngadaw Allah ta'ala wala tajassasu sareng ulah naluntik anjeun wa ida ul jari sareng ari nyarita tangga zambun azimun eta dosa anu gede wa fil hadis sareng eta tetep dina hiji hadis la yadkhulu henteu asup al jannata ka surga saman jalma la ya amanu anu henteu aman sahajaruhu tatanggana itu man biwa ikohu ku kagorenganana itu man. Ida betuli tak di mana-mana di balayan anjen bijironi asrorin bijironin ku pirang-pirang tetangga asrorin anu gawe goreng pasbir mangka kudu sobar anjen al azahum karena pilarana itu jiron wahdar sareng kudu ngajauhan anjen antuja ziyahum karena ngabalas anjem ka itu jiron pisui akhlakihim dina goreng akhlakna itu jiron hatta taslama sehingga salamat anjen min syarihim tina kagorenganana itu jiron wabta'in sareng kudu ngajauhan anjen an mujalasati auladihim tina bergaul ngagaulan pirang-pirang putrana itu jiron li alla taksiba supaya henteu ngalap anjen min tibaihim tina watakna itu aulad al qabihati anu goreng patakunu mangka aya anjeun teh syariron eta anu goreng akhlak mislahum seperti itu aulad sakitu wallahu a'lam bishawab.